Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Biasa hirup happy jeung batur, minum ciu bebarengan, jadi bareng, senang-senang jeung bikang. Ayeuna jadi dang kieu. Mangkana mohokeun kana ciu asa harese ujur. Gampang ieu. Masih inget bae borang peuting kana ciu jeung kumaha. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian di dunia ini, kecuali manusia yang beriman serta berbuat kebaikan, kemuliaan, dan nasihat-menasihati di dalam kebenaran, dan nasihat-menasihati di dalam kesabaran. Coba tolong renungkan apa yang saya sampaikan ini. Tahnya datang deui. Jam eta muncul deui ke kara ge ngalang sadangki geus datang deui. Da nu matak anehna, rupana, suarana, geuning harua ge aneh sih. Naon eta? Ngerti. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dok, Gening sih bisa ngaji sih, belajar tinggi sih. Si Gening urang mah can bisa ngaji ieu. Oh, jangan urang gatan bisa ieu. Dok, sia belajar nang tinggi sih, Dok. Dina zaman tukang mendem. Aing teu percaya ieu. Ah, sia ya bae. Jama mendem ge bisa ngaji. Biasa mendem kan di saya ujur neangana mangkaning jama eta ari mendem nyungsep di tempat barang teuing kadang nagot nang karak nagili kandi tajama mesin nagombangan. Oh, si
di teangan katimu bae. Hari di teangan hese. Terus hari mendem nyangsang di tatangkalan. Aneh. Kuipian, Mang, nu deh mang itu nu tukang mendem. tukang mendem endi? Beran tukang mendem. Kemarin aja sih nih tukang mendem kayak naon. Erek belajar ngaji. Belajar ngaji ka tukang mendem, belajar ngaji ka ustad tong.